siso sageju kawas anu kena telu tinggalinya sing sebeh pipi akang kuat bareuh pangyokotkeun daun seureuh sugan ka nyerina akang mani olo-olo teu ngarasakeun nya siga budak keur gumelo nyeri huntu mani ogo wawalan ku bubuk bako nyai henteu ngarasakeun nyeri huntu lain unghakeun cik atuh pangubarankeun nyerina geura leungitkeun tak ieu aya ubarna di mana make minyak diulaskeun benang abah ngajampean engke ge cager sorangan minyak kueun disuntik akang teh cager nyeri huntu nya pane makang menang ngajampean ngajampean abah mun sok geura ulaskeun geura cik kurang kecakan geura buru-buru cager alah nyawe meunin nyenyep nya cager sekali diulaskeunnya nyenyep teh baran teh geura cager sakalian hayang nyenyep pisan teh kunaon kang teh ripuh ditanya kang laka nyuuh geuning siso sageju kawas anu kena telu tinggalinya sing sebeh pipi akang kuat bareuh pangyokotkeun daun seureuh sugan ka nyerina akang mani olo-olo tuh tadi olo-olo jika budak keur gumelo nah kumaha nyeri buntu mani ogo wawalan ku bubuk bako nyai henteu ngarasakeun nyeri huntu lain unghakeun cik atuh pangubarankeun nyerina geura leungitkeun tak ieu aya ubarna dikumahakeun make minyak diulaskeun benang abah ngajampean engke ge cager sorangan tadi diulaskeun sakali ayeuna kadua kali nyawe beuki nyacap nya cager nya rada meusan seutik deui mata kudu dae kang di ubaran teh nya ayeuna mah deuk marah cager deuknya ayeuna mah ka abah teh bisa ngubaran nyeri huntu geuning nya mata kudu daek di ubaran kunaon kang teh ripuh kunaon itu ditanya kalah ka nyuuh geuning siso sageju kawas anu kena telu tinggalinya sing sebeh pipi akang kuat bareuh pangyokotkeun daun seureuh sugan ka nyerina
bari